Poe ieu mah rek masak jengkol tongkol suwir jeung soun cabe gendot. Asa geus lila teu masak jengkol make tongkol suwir. Geus moal balik ieu mah unggal poe jengkol sigana teh isuk gerek botram jeung ibu-ibu menuna teh bakal aya jengkol deui wae. Geus heula nyaritana ke heula urang fokus heula masak tuh besti ieu teh cabe gendotna jeung jengkolna urang kumaha heula. Heuh cabe gendot mah keur ngasakan soun. Ari pek teh nempo wadah bumbu bawang bodas bawang beureumna ge kur saeutik deui besti. Heuh kieu ari teu init ka pasar teh segala beak tuh tinggal ikut geus koredas kieu bawang bodasna ge dipulungan kan leutik-leutikna. Bae lah saayana bumbu we nya dalenjang dagangeun ieu mah keur dahareun ngeunah-ngeunana nu aya we ieu mah. Urang bagi-bagi sawareh keur ngasakan jengkol, sawareh keur ngasakan soun. Tah kulantaran bumbu bawang bodas bawang beureum nangan saeutik ayeuna mah main chopper rek direnos we besti. Ari saeutik mah dicoper teh kalka acleng-aclengan teu lemu. Bae rek diulek kasar we dah heueuh leuwih ngeunah diulek kasar deui ngasakan nu kieu mah. Poho kan besti kuduna teh tadi teh sabot ngarenos bumbu teh ngagoreng jengkol. Ieu mah poho tuh tingali jengkolna karek digorengkeun. Ieu mah bumbu geus angeus ari jengkol can asa. Nya geus atuh sabari ngagoreng jengkol ayeuna urang nyuwiran heula tongkol suwirna. Teu loba-loba teuing beulina ge kur saeutik tuh ieu teh nu 6.000 perak sabungkus geuningan. Ayeuna urang gorengkeun bumbuna nya sing asak ngagoreng bumbuna teh besti sing ngeunah ngarah teu bau. Kira-kira geus asak bumbuna caian heula saeutik. Entong dicaian ketang naon ieu teh langsung asup tongkol salah ngomong deui wae aing mah. Asupkeun tongkolna tah maksud teh nya kade salah ngomongnya tongkol tuh ayeuna asupkeun jengkolna. Kusang kaseng teu kudu lila nya bumbuna mah uyah kaldu nu kararitu lah gula. Pada dasarna si tongkol oge geus asak kitu jadi teu kudu lila ngasakanna teh paya nyerep bumbu we tuh besti. Geus beres geus asak ngasakan jengkol ayeuna urang masak bihun lain bihun ketang soun ieu mah. Bumbuna bawang bodas bawang beureum jeung cabe gendot digorengkeun nya cabena ngarah rada asak kitu tongkotnya krek teuing atah. Ari bihun dijieuna tina naon besti tina tepung beas kitu. Ari soun dijieuna tina naon geuning soun mah herang kitu besti rada bening nya rupana teh. Lah ieu tadi bumbuna teh uyah kaldu nu karitu kecapnya asaan heula sing nepikeun ka rasa tah tadi teh dicaian karek asupkeun bihunna sounna. Heuh urang mah dicaian soteh pan tadi si sounna teh ngeueuh mana encan pati hipu kitu besti rada heuras keneh. Jeung can diguntingan deui tadi teh poho urang teuk-teukan we di dieu make sosodok. Lamun geus karasa bumbuna mah tadi ieu teh kan tinggal ngolah galeh nepikeun ka asak nepikeun ka nyerep si caina teh caian teh eta berarti geus asak. Tuh besti soun mah rupana teh kieu nya herang lamun bihun mah bodas geuningan atahnana oge ari ieu mah herang bening. Setelah beres memasak terbitlah kumaheun alias geroheun. Layahna kumahan heula ayeuna mah wadah nanya dadaharna ge moal ngeunah lamun wadah patalamru kieu mah. Lamun teu dikarumbahan heula teh nya ieu teh mun geus masak teh geuningan minyak teh menikot kana tembok ludar ladir ka mana-mana urang mah teu betah besti eta teh kudu kot leuning heula bersih karek urang daek dahar. Tuh pan geus bereres geus leuning mah geunah ngageporna ge dihanap teh. Ah ieu mah moal teu kabari ditaeun ieu si besti tinggal ditongkol di jengkolan. Ah ngeunah ieu mah garing. Pokona mah ngeunah we besti sia sok cobaannya nyieun ngagoreng jengkol. Lain ngagoreng jengkol maksud teh ngasakan jengkol siga kieu di tongkolan. Jengkol teh make teri oge ngeunah besti lamun dimasak kieu hek make teri nu bararada geuningan. Heueuh da pada dasarna mah jengkol mah dikukumaha ge ngeunah rek digoreng hungkul ge ngeunah kitunya besti. Katepikeun ka kabuhulan karek 3 huap ieu teh. Soun oge geus mangalam-alam teu masak